Bismillahirrahmanirrahim. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudnya sholat teh ulah kasih sika gigir ka Allah nu nitahna Allah nu rek ngaganjarna Allah kunaon hayang kalem kata tangga tuh kan bloon teh jelema nu nitah sholat Allah nu rek ngaganjarna Allah nu rek nalesna Allah kunaon haji urang hayang kalem ka atasan ku bawahan ku tatangga dan lain sebagainya cak Allah aing nu nitah aing nu ngaganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu bloon tuh budak hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah fokuskeun Allah keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantep lah ka Allah geus lah ka Allah mulai geus ka Allah praktek bae di imah Allahu akbar aing nu mantap gegeurahnya salat abeh kadeuleuan ku tatangga aing pan aing mah ustad belon tah ustad jadi yang kadeleuna lain gua Allah ku tatangga abeh di pajarbu tambah ustad hebat biasa sholat diheula bae nama beuh pohara lah sadaya abeh kos abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat belum teu cepet moal ka masjid lah aing mah sebab aing boga pikiran kos kitu pertama teu bagus nu kadua ge teu bagus kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuna Allah inna sholati sanyana salat kaula lillah wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula khususnya ibadah haji ibadah umrah jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah ikhlaskeun ka Gusti Allah oh aing mah ieu hirup kunaon babaturan geus umrah kabeh tinggal aing encan isin rasana aing umrohna moal beres neraka ka umroh tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing dipaksakeun ka jeung kumaha aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing encan nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pada atuh sia ka babaturan atungan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh saha Allah aja yang kawin apa saha ya bagi dua siapa kuat itu tuh beres pas gitu tak ulang hiji me Allah nu di dalam inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah dek di Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi dek di Allah kan kajian kumaha sebab nu Allah pokoknya abdi merela hirup di jalan Allah. Oh, kok mau tukang pidato di luhur panggung, mantap jasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Balik tadi amplopan lillah. Ayo sia kawana eta. Yes, eta lillah. Anu ngahirupan urang saha Allah nu ngamaehan urang saha Allah aya Allah salian Allah nu bisa ngahirupan urang aya Allah salian Allah nu bisa maehan urang pae hirupna saha na Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang pitah ku Allah di panggung apa warai panggung mulai guys kita perang sialah aing matur sanyahoan eleh aing rumpat aduh boro-boro kita perang
ngariung 20-an ngariung liwat ke kuburan kiaina borangan dak sia di sisi aing di tengah kiai parah tuh kiai borangan alas mulai dulu empatnya enggak sih mulai dulu sih ada tenang mulai sieun jangan mau ngespahieu orang hirup ulah lihat kaku kuburan babacaan we teh kiai gusak bural kiai lu metela cak santri panjana nu pidato cenah sakira ulah lumpat cara lumpat heula mendatangkan itu panjana sorangan goblok sia lain tutur ke daing sieun jadi santri serba salah ini borangan bakal gitu pernah terjadi kiai borangan zarah ya Pak jarah di masjid ngampar can sholat isya jam 12 hiji kiai kan sholat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman sekian aing sholli fardhu isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai sholat mundur hiji-hiji kan isin kan santri kala luar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial aing nu mantak di tengah geus sia kunaon kala luar kiai bingung kiai mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan keluar cak nyana menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kala luar ka BJ atuh aing ditinggalkeun ieu cak nyana katilu rakaat santri kala luar kabeh can anggeus salat heuy cak nyana kunaon kala luar anggeus datang ka tahiyat lontang kiai eta borangan gos kitu boro-boro mimpin perang mimpin jarah ge salat korang ka ieu urang mah ieu nyaho ieu kuari ieu nang Allah aya nu bisa ngahirupan salian Allah eueuh paeh ku Allah aya nu bisa maehan salian Allah eueuh jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah rela teh mun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang tita ku Allah siap dari panggung praktek nah coba kiai sama perang siap tante kiai lah maksudnya kayak mana yayasan kan cenah geus sih kakarak salantai kedua lantai deui mana apansa pan kreditan can bareres ya mun bisa mau ulah perang mun bisa ulah urang aman-aman we lain agama urang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jadi ibadah tentrem keneh ngaji tala lentrem keneh adapun tamu masing-masing bae ka ditu naon henteu urang ngerobah bae coba ieu karakter bangsa kembalikan ke aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran ku ari teh geus dijajah ku Amerika jadi ku ari ke Amerika mantap naon urang kembalikan deui carana kumaha ya urang perangkeun di pae hirupna nang Allah ieu wakai wakal kana mun lah tuh satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka ditu anak incu urang ieu kumaha ka mikeun anak incu urang bae ngalana emang teu rela ieu kieu lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah udah ngomong-ngomong kos kitu langan sia mah nyeri ka hati aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah atuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak beurang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa ieu mah perang jasa emang kunaon itu hutang budek kiai aja belon dia oke sugan teh kiai bener gitu tadi kayak hutang malulu aing lah mending perang paeh guys embung pusing burungnya nama ya bahkan keur carita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung
jadi Irak ya atuh meureunanan hate hayangeun perang teh tembungeun kumaha prakna bae di Syria ge teh hayangeun tembungeun di Mesir teh hayangeun tembungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang jatuh teh nyaho Allahu alam kumaha kahareupna tuh waris sarajan diembung-embung ge aya wae perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna cenah gede kos kitu encan hebat atuh oh Allah nu ngatur aing udang subuh tas subuh mandi tas mandi ngawuduk kajeun aing mah henteu puasa ge pokona yang penting ngaji bae jeung gedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu puasa mah kos kitu bukan dalil sarua nya lagi daripada cek eta teu puasa jeung teu ngaji atuh mendingan urang cek nya tuh bela diri nya lagi sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang murian urang berusaha ka dokter urang teh berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali ka hayang Allah lain perjuangkeun ku sia tandas ya cak Allah pae kajen buku mah oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat nah enggak masalah ngan mun urang kos kitu bae teh daek ngageser malah ngeunah ibadah duantak penting salat penting tahajud penting maca Quran maca salat ngeunah kageser perasaannya lain perasaan sorangan anu salat teh lain asa dibabawa kusaha ku kuntilanak siapa mangka dinya bae atuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunah Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geuning sholli sunat tahajud di rakaatayn Allah sejak kaula salat tahajud 2 rakaat musafir bar menang 2 rakaat capek capek lah sebab dah asa urang mah sakumaha urang sih tanaga urang sakumaha kakuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asadili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saperti ku bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh atuh perasaan lain nyana mah geus asa ku Allah bae nyana mah saukur pas lang layangan dipaenkeun tah kun mentangna set ka dieu set ka ditu tunggu sia kenyan kaluhur kasihkeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegat nah paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allah dei Allah Allah gas cuma 4 diuk udah PS udah jam 7 subuh kemana subuh lagi subuh tahajud bangunan 20 rakaat subuh ya Allah cerita Allah abe mantep di jero hati inna sholati
sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurekna ganjar kana salat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun wa mahyaya hirup urang nu bisa nyeun hirup iwati Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah relakeun hirup teh kallahkeun nu mentek lamun urang geus dikallahkeun hirup datanglah bulan Ramadan eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa urang lapar ja lapar ge dititah ku Allah jai lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ke jam 10 sekarang kuat cekin lah cek kiai ge sakuat mah sakuat cek kiai ge ngeunang dong kiai ngeunang teman guys jam 10 Allahumma lakal sumtu mantu gitu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok geura ge bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah nah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun urang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah jauh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya nentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa Gusti di laparan ge ku Gusti abdi ridho perintah Gusti pas ka beuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ninga nang aing pan sia di laparan teh ku aing sia ridho kana parentah sun aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur ke aing ragakeun deui ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik kurang loba teu ridho udang penting dua tunduh saha nu teu tunduh atuh jam 2 mah jak kabeh tunduh jam memena kan nonton TV heula kan tunduh tuh Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh abdi teh SD bae Gusti atuh teu kudu ngomong sia teh naon udang teh Gusti Allah wah diudangkeun geus teh aing deuk neuleuh karituan sia datang ka mana tuh SD ya tuh geus sakit kitu da bae geus moal ditaekeun ku aing pakat sia ketika orang tunduh terus kacai wudu mandi wudu salat Allah tunduh Gusti abdi aya di parentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi diudangkeun ge saha nu bisa ngudangkeun jauh emang kurang udang lain ku Allah diudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang udang jeung gua kurang aing bisa budak ieu cak Allah bolon teu budak ugunang aing udang sorangan di mana udang sorangan ke pae sorangan sia udang sorangan nang Allah menang saat malaikat hafazoh kan aya malaikat hafazoh kiri kanan berang 2 penting 2 atau aya 10 di dieu hiji di mana di mata 2 gitu takan di ceuli 2 di irung di sumut kan di malaikat hafazoh mun malaikat eta emang kumaha gitu urang hees mun malaikat eta aya sireum asup ka ceuli
urang hees bener malaikat eta suka iru jehe komo tukang beca mah nya di bale mah atuh sewa teu meunang main gaple eleh tukang beca mana datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh blot tukang beca mah salah ngabohong bebejana deuk narik didorong gede bohong tuh budak dorong lah narik itu kang beca di ronggangnya nah sarena teh di bale nya sarena dana bentang kalpua mangkani keur kembangan loba sirim tapi kan biasa bae sirim datang ka dieu malaikat sirim datang ka dieu sirim datang ka dieu malaikat terus datang ka zohor diudangkeun malaikat udang zohor zohornya neangan tempat putih cak malaikat kau ini udangkeun ke tita zohor bolon sia malaikat seserian we yang serikeun tolol kau ini udangkeun nangah udangkeun malaikat eta udang toel kemarin udang zohor tuh kadang ingat suara azan bener hayya ala sholat hayya ala sholat hati-hati langsung hayya ala falah cek tukang beca tengenain teu budak azan dah es deui tah urang malaikat apa toh aduh lamun malaikat apa toh leungai segala macem dararatang barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang udang penting diudangkeun kan malaikat udang jang sok udang bae urang nah hayang udang mah udang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa ayo udang sorangan di mana udang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ieu haju panas abdi ridho Gusti panas ieu lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ieu lantaran kikritikan ya Gusti tah aya keneh bae panas ka ridho da di jalanan lapar mah teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge paeh beneran sia saya lantar dek maksudnya dek mokuskeun lillah ya inna sholati wa nusuki wa ma ya lillah hirup abdi teh nu Gusti dek dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat di parentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi dek dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajeun kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi sebab nu Gusti ieu dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh bari ridho ditana mah ridho aju bari mun paeh teu kumaha ngomongna nyaingna ai teu ridho geus dicarekan ku Allah ai do aing besi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing isin bae nyebut can ridho teh geus ibat atuh cepet bae sia ku bahas ngajawabna maksud sia mun paeh bari ridho keheulanya angel emang katanya sia geus sakieu bae ai paeh sia nu sa Allah sia mun dipaeh bari ridho engke heula ih teu jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon kitu aya kabeung berat nu mantak kabeung berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh
cinta ka mobil, cinta ka motor, cinta ka sawah, cinta ka pamajikan, cinta ka kabogo, cinta dan sekitarnya perusahaan eta paeh se. Sebab eta lalu ngabang baluhan ka urang jeung nyeri. Si eta teh nyeri, nu mantak maningan paehkeun heula, meme urang paeh mutu koblata mutu cak Kangjeng Nabi. Paehan, maneh memeh maneh paehnyaan. Paehan naon nafsu na paehan. Sok geura ge. Ulah cinta dunia zuhud ngaranna. Mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun doang ulah didatangkeun ka hate. Ketika urang butuh pake, ketika keluarga butuh pake, ketika tetangga jeung babaturan butuh pake, sapira dunia eta lah ngan datang ka leungeun doang ulah datang ka hate. Sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae urus. Emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate. Komo teu boga sawah, teu boga toko, teu boga teu cinta kana dunia. Ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeng berat tuh. Deuk naon pake kabeng berat. Cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae kitu mah enggak berat teu ku toko. Toko di mana? Gablek henteu. Oh ya. Mobil di mana? Henteu teu gablek ieu. Eta nu dihareup usaha tamu batur tah. Cicing di dieu bae tah. Bancok dipake nyana ngajak henteu-henteu. Oh ya. Motor di mana horeng henteu boga. Itu nu nyalande Allah saya hayang mah cokot malaikat takos itu ieu. Eta motor kempes. Cek malaikat jangan naon tuh aing. Aduh berat betul. Pamajikan los ayeuna mah ikan hideung ieu. Tas belanja saja naon mata buka pamajikan mah kana gelis-gelis. Besi berat teu paeh mah. Itu berat aduh neng. Cek malaikat bareng ke pamajikan. Coba ieu hideung mah nya pendek hideung. Pamajikan berentah. Kos kitu ieu di pasar di Ambalaya. Aduh cak malaikat ieu ampang jasa geus gegeran. Lu pake kaberat tokon teu boga sawah teu gablek mobil teu boga mah pamajikan ge hideung kos kitu geus gegerakeun cek aman coba cak malaikat ini kumpae bari teh aduh eta toko mana nya aduh toko kakarak anggeus cenah eta mangganing kamari tos ngecot jadi gendut-gendut ke malaikat mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun bantu ke lah malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat betul paeh teh ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna mempeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunia pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qoblaan tamu paeh heula maneh memeh maneh paeh nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeng berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui Kiai Oplo tambah kos itu mah Ki Haji Oplo Kiai Onam setengah Oplo lah ya tuh iya orang teh kan geus kolot mah geus mulai dipreteli geus mulai kuari coplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuhan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeng berat di jero hate preteli urang dek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kumaha urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ka kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilak mata kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia ieu thariqah mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksud
kabeli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus kabeli nu 500.000 teh kabeli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu kan itu neuleuna ka handap bae urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae bila perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus urang ka masjid make boeh ya Allah. Woi, paji kurang, aing asa paeh bae rupiah. Geus moal dijahit-jahit deui malah geus. Pake poek bae geus. Diajak dagang mal. Asa geus aya di bibir kuburan aing mah rupiah. Mal. Ngariung geus terus. Geus aing geus ieu mah poek kitu cekelan. Itu aya rangda ditu, aya rangdaonan. Oh, masalah si anak mah sabaraha eta. Pas kedanyakeun anakna keneh blon lah. Tak, ini cerita wa mahyaya wa mamati. Maot teh nu Allah lain urang. Jabuktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna. Jan paeh mah kos itu. Encan waktuna mah. Tuh, lamun kamari keur carita kejadian dijili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi. Kemudian aya jelema dijero 30-an. Kok aneh teu paeh sabulan dijero teu paeh. 30-an sabulan teu paeh di jero. Jadi kumaha eta? Asal lapar jol Syekh Nazim datang ka dinya, mimiti nama terus ngobrol ka belah dirina, datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh. Selama 1 bulan di jero nyana teu aya hayang dahar, teu hayang nginum, teu hayang. Biasa bae seger. Ketika taneurna dikerukan kalaluar sabulan di jero benang saha. Saya ceritakeun anak ketika tsunami Aceh. Ketika tsunami Aceh dah geus lupa yang mata manu biasa. Ieu mah jelema ahli Allah. Di jero teh endahan ngobrol jeung jelema leuleuan lauk di jero. Ieu lauk anu. Teu karasa keur tsunami. Begitu rek beak cai kakarak jana. Oh, ieu tsunami nang saha? Ulah ora hese teh kos kitu teh. Dibalikkan perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mantul teu bae can waktuna paeh man teu bae sanajan teu perang teu tsunami teu gempa di luhur kasur make AC udangkeun ku pamajikanna modal bae nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sakokok teuing ka awak urang ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun. Ulah hook, urang penting asana ieu mah gering isuk hook jasa berarti ka awak. Emang usaha si awak eta. Ayo, usaha si awak. Nu Allah, hirup usaha. Nu Allah. Pada tu teu laksanakeun perintah Allah. Kesel tah nafsu. Datang perintah perang. Ulah hook awak. Nu Allah. Awak aing nu Allah, hirup aing nu Allah, bae ku Allah. Aing deuk laksanakeun perintah Allah. Kitu bae suleh sese. Berangkat per minggu. Ke mana aja? Ngaji. Kita budak. Ku Allah. Kita ku saya ngaji. Ku Allah. Awak Allah. Dititah ku Allah. Ayo kita tuh. Kurang bensin nanti duit tentu aing. Ka Allah. Sak pamajikanna. Sial tah pamajikan blon. Ayo titah ku Allah maka Allah. Ka ditu los. Teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu. Geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun. Pamajikan blon nyungkun eta pamajikan. Ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bae dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyara tukangan nasihatan hati-hati jantung mah ini hati-hati yo tukangan nasihatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasihatan pas kerjaan resep kata akan Gusti resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah irut aing teh nu Allah diperintah salat ku Allah perintah ngaji ku Allah deuh dikaallahkeun kajeul leuleus ti aing mah rela asal diperintah ku Allah
hirup aing teh nu Allah kuali titah perang rela aing mah titah perang jak nu titah perang Allah awak aing mah Allah da gerakeun lagi ku Allah pae cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing engke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perangna Gusti pae abdi di medan laga ku Gusti ayo deuk dikawanakeun banyak kana neraka ieu tuh cek Allah kumaha aing ulah kitu begitu abdi sakieu kurang kumaha deui Gusti protes urang di akhirat teu bisa ka neraka kan teu bisa ieu atuh surga mah neraka sok jalir kitu urang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jajak Gusti cenah aya rela ka Gusti bade dikasorgakeun emang si hayang ka surga disebut hayang sia teu isin nyebutna ngan atuh ka neraka mah nya terserah Gusti pantes nak mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuy ning lek kasorgakeun bae sih sakira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih pae teh nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti kita nyabut nyawa aja atuh lamun teh mah pae teh kudu dicabut sejan Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa pae teh dicabut kageu atuh rela jasa teh kumaha teu aya kabeber pae nu Gusti hirup nu Gusti ku ari dititah pae ku Gusti atuh da Gusti bunga jasa mah bunga sia bunga jaku pae mah kapanggih jeung Allah itu pae mah teu kapanggih jeung Allah sering jasa jeung Allah eta kan ngeunaheun bos kitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut tenang nyebut nyawa nu bener ya atuh sok ralagaan nih pan pae ke urusan pae can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen milih satu mau nomor duit bengke geus pilpres mah negara geus aya presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya emang aya cek malakal maut nah urusan aja pilpres pae serahkeun ka Allah geura inna sholati satnyana salat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nusasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berat la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejeungan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cegang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadzil ummah tiba heula di zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula jak Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah cak Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku aya sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana orenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'anna wa ana awwalul muslimin pangheulana Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheulana mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak cek Kangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi
wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam sumuhun abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya abdi nu ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang pandeurina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pang akhirna diayakeun ka dunya nu pang heulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pang heulana asup ka surga adalah kaula berikut umat-umat kaula ialah wa ana awwalul muslimin. Tina ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantaku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Berbagai riwayat engke macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira aya nu langsung ini wajjahtu wajhiya. Jadi kita urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna menang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Imam Ghazali Imam Syafi'i mah menang nyokot di riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa wasila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa datang selesai. Tapi Imam Malik mah lain langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki. Imam Hambali mah lain malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terserah nek make nu mamana nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas Maliki aya Hanafi aya Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat mana tuh tuh nah iyalah Masya Allah ayat ye dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin inna sholati sa'nyana salat abdi dan nita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janu nitahna ge Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun ge Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin ieu milik Allah nu Allah adet di ka Allah kan abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa kita ge geus papasrahan ka Gusti Allah ngeunaheun kan moal aya ke nyalimpang moal aya nyalimpang sholli Allah akbar kabira motor di mana ditunjang dan teu kuburan aduh remna blong lah teu beres teu budak apa ganti bae tuh motor
cak Gusti Allah sih sholat sih apa kerja di showroom sholat sih kos gitu pan tadi siapa maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin isin ta urang geus ikrar make sumut kunaon ate ngolebar isin kah isin mantap fokuskeun ti mimiti dirinya abeh mantep ih wal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus eta mah sorga we ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang bae pantah hayang bae ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh cak babaturan teh tadi nanyakeun teu kararagok lah kalotor di baju lah cek engke bae ditir dijikeun ditir emang sate ditir Masya Allah mimiti hayang kangge sahayang dibere terbiasa kadituna talamun stek bae dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah tah rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna eta mah teu bisa diayayakeun teu bisa dihusu-husu teu bisa eta pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa susu deuh ngeunaheun amat tah salat aya kurang dirapi-rapi salat pakai baju bagus sorban bagus segala nembok sajadahna ge bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun ban maksud urang salat betul nu kos aing asa ngan aing doang sa masjid mah nu kos kieu ya tolong khusus kos itu eta kese aya nu biasa-biasa bae anu mantap ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ada tah aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah meulina rada bener tah nu urang kungsi rada ngeunaheun sanajan nu rupa ngajina teu bagus tah eta teh rahasiakeun tah mata geus yang disimpen kajenting nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu mun pamere camat di teu beres oh ieu tah eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda kira engke aya karasa guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel teh jeung baju urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun geus berarti salat penting pake ngeunaheun tah eta lain deui ka itulah anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan geus teu boga biasana kapan nu boga anak mah nu boga pamajikan padahal teu boga pamajikan justru lagian Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesana berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh mah eta kos kitu tapi kapan eta Kristen geus kajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah cek Nasrani bahwa kanjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai' jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nang yen Gusti Allah uningaeun ka langit jeung eusina
bumi jeung geusina nangieun Allah uningaeun kana bumi jeung geusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul pangeran seluruh alam nu nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur neuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyaho aya nu keur neuleuhan jam bae lapar sakenan nyaho aya nu pan engkecena jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyaho aya anu geus boga janji deui deuk datang ka imah engke jam 11 Allah nyaho aya anu aing mendek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyaho kajawan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalin aing daripada tinggalin mending ngaji bae nyaho eueuh nu teh nyaho Gusti Allah kabeh nyaho kereteg-kereteg hate urang leumpangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu mantep lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah ih nyahoan Gusti Allah neuleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah tak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat ngeunah ibadah jadi urang deuk ngalawudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu ge ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah urang bisa dijorogeun batur di antri pan ngalawuduna ya di mana bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakitu ya mun can bisa kos kitu nagog beran di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur ditapakur eta dihandap bangun dari wadah lagi ya dasar aki-aki wadahan tuh susuk ngomong nasa kemana rupa aing ke ibadah ke Gusti Allah ibadah baik ngegantung atuh wadah celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadengekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah ceknya teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadengekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irup ieu pake napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap ieu teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau diberi penyakit eta udara Gusti
abdi meureunanan geus jengkel kuat. Tapi Gusti bahasa gala-gala teka deuleu ku mata abdi, tapi lamun make mikroskop membeureun angin ka deuleu. Jelas aya ieu teh angin. Jasok karasa tiis, komo aya AC, komo aya kipas. Nu jelas mah ieu dihirup ku abdi, ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya. Ya Allah ya Rabbi, Gusti hampura irung abdi. Sok pake ngambean macam-macam Gusti. Kadang-kadang mengambean nuku Gusti diulah ku abdi disium bae terus. Hampura bae Gusti. Tuh. Urang deuk ngalawudu teh. Kieu mata geus ceuling geus. Irung geus. Urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawudunan ya. Atuh cara moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah. Perhitungan ada kos gitu. Salat maudhu kocak salat tahajud Allahu akbar likum tahajud Allahu akbar likum kerek teh. Tamat tahajud TK apa bos. Apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah. Ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah. Mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut. Mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah. Dimaksud mah kan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Atuh mending ampura Gusti sumut abdi. Loba pake ngasaan makanan Gusti. Mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna teh semur abdi sok poho ka Gusti. Abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna teh rendang teh sok poho ka Gusti. Aya abdi jeung teri mah sok inget ka Gusti. Hampura Gusti sumut ieu. Tah eta tina makanan inuman. Ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti. Duh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti, kadang teu dipake karido ku Gusti. Pake ngomongkeun batur. Setunggeus tu batar geus di ka Allah keun Allah pan abdi ge. Abdi teh nu Allah matan Gusti, titipan ti Gusti. Pancet tadi ge wa khalaqa kulla syai' kabeh perkara nang Gusti wa huwa bi kulli syai'in alim. Gusti maha uninga abdi keur di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti. Ih Gusti mah maha gagah moal kasieun oh abdi dieu di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udang sih. Udah, saya lagi pas gitu teh. Sia teh kesel, sia teh mung, tapi deuleu surga aing. Udah, mandi. Ngan kurang teu kadege seakan-akan tos kitu. Mandi. Rapih mandina, kan sia junub. Mandi. Tiris. Batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah teu tahajud sorga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut tiris Gusti haneut tiris ya sales mah saya isukan tuh bener isuk ngingsep tuh gara-gara saya nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan geri laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakubat tadi tabakul gas kamu salah Allahu Akbar nu pae karena tadi keberang nyatabrakan pae sok buka pocong di kaca teh
lagi sholat tahajud dia. Ya lah terus gitu Allah. Bahwa ke Allah balik kurang. Kakarak takbir dong Allahu Akbar. Asana aya pocong kanjeng kumaha. Muringkak bulu aing ya. Geus aing mah 180 derajat. Balik. Tolong. Datang ke pemajikan hari. Tahajud cepet awat kalau bawa mau. Ayo pocong. Kadeuleu mah encan kadeuleu mah. Ayo besi bae. Ya borangan ya saborangan. Eta poho ka Allah tapi lamun tas ka Allah mah. Teh aing nangieun Gusti Allah, pocong nangieun Gusti Allah, setan teh. Setan teh waqala nangieun Gusti Allah. Lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing. Coba pocong, coba tah. Dah teh sieun aing mah. Bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu. Ye, parangsaan aing sieun meureun. Lawang ditutupan teh henteu. Aing lompat ye. Poho we ka Gusti Allah sieun. Tapi lamun manteng ka Gusti Allah sembarangan. Aing ka dieu teh nangan gerakeun Gusti Allah. Kicep aing kicep Allah, denge aing denge Allah. Gerak aing gerak Allah. Siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah. Diuk sia ngajajar di hareup. Diuk aing salat, goda aing usya. Moal sieun aing. Sebab keur ka Allah. Allahu Akbar aya pocong deui. Itu sieun. Berubah ku jadi kunti anak. Bukna geroi ganda. Roba-roba pan setan. Karakos gitu. Tak. Tesieun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim. Ancana ku bismillah ini teu. Asal kurang mantep we ka Gusti Allah. Tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit. Leungit bangsa pocong. Karak Allahu Akbar. Ngadenge Allahu Akbar. Hate urang mantang ka Gusti Allah. Ini teman bos. Jelema teh nganterkeun bibina teh apaan? Sia kada anterkeun teh bibi sia. Ka mana? Tuh itu ngalumpur itu. Oh, jauh bibi. Ayo. Berangkat ke atas maghrib. Anterkeun bibi. Balik di itu jam 9 peti. Pas tanjakan 9:30. Aya nu ngajubleg putih. Cek dana parangsan aing teu bisa babacaan. Lanang pocong. Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Datang ka selesai tiupkeun. Aya keneh bae. Manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing dia Yasin ku aing sia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun ma turut. Aya keneh bah. Je bismillah ya 100. Bismillahirrahmanirrahim. 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 100 tiupkeun. Gimana jubleg gede bae. Ya Allah. Geus beak babacaan, stok geus beak stok. Ngajubleg gede tolol meureun. Dia ku aing sampeurkeun sia. Aing geus beak babacaan masih kena can ilit kena ja biasa. Na ku aya kursi ge hiber. Leuit pariwan teu datangnya na kadenya. Cak bak. Sial orang tanggal kadondong di kapur. Masya Allah. Ati bahasa Quran yang walagi ceknya. Katipu aing orang dek Agustus. Kapur tak. Kamu mau bisa ku bacaan sama kos gitu. Mal ngajubleg bae goblok aing katipu ceknya. Ludak beborangan mah sok kusorangan kene, kusorangan. Sabenerna eueunan naon kusorangan kene. Ngajuri-juri teh padahal eueunan naon, borangan teh kos kitu. Kos kieu jelema de kondangan, begitu de kondangan dingkeng ke belantaran rada marimis.
Yuk, pas tas maghrib rada ngagedean. Isa rada letik. Undangan guys. Berangkat jana ka beca teh, ka beca kira-kira bangsa 10 meter ka jalan. Datang. Beca. Kemana Pak? Undangan kayak mana? Oh, rame cara dirinya teh undangan. Ayo guys. Guys, berangkat jana. Pan asup make batiknya nanti. Meletas. Salinan sudah besi kotor karena lagi hujan. Besi kotor malas. Barang di dieu baju teh anu batik teh hiji kotor ieu mah orenganna. Oh, tadi teh meureun lempah di jero beca, pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana. Japan besi nyebrol, ditutupan. Nyana asup ka jero make batik, di jero diganti make baju putih. Celana putih, baju putih, kopiah putih. Bahkan maksudnya teman-teman saling di jero lantaran deka undangan besi kotor, bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batikna dipake baju putih nges aja sorban dikalurkeun gede putih deui beres. Barang datang kan hajat dibuka ku tukang beca plastikna, barang dibuka ke gocek tukang beca pocong ka beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong lumpatan kabeh. Sarjana saha pocongna? Pocong tadi make batik. Cek eta pocong. Salin di jero beca pajar pocong. Katipu teh eta teh anu borangan mah emang dijajadikeun bae. Jajadikeun jadi mah keur wiridan mah teu penting maca shalawat ngeunah. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim cenah cekeuna ieu bae ya. Besok ngaji teh mingguan ieu dengan biasa ibarat teh bener pas keur kamarina aya nu hot. Pentingna teh kosrek. Kresek. Wah, asana. Tadi rada embat letik kan. Kosek. Asal kelenger didinya. Kerasa. Cakar aing mah dengan ngagoler bae ya. Iya goler dia kan. Tapi terus baik korek tetap punya anak kieu bae. Datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna. Nu kekeresekan aya keneh bae. Saking eta jurig dikeur penting can balik keneh bae. Datang ka jam 4 di deuleu ku nyana. Masya Allah. Orang anak ucing plastik dan asup ka dieu. Jadi lembang ucing ya korose atuh. Goblok aing katipu ku ucing. Emang borangan mah kos kitu. Ya ulah borangan nu mantek ge biasa bae. Coba lamun keur penting di deuleu aja ucing atuh berani. Ye. Lamun nu beranian, geus bar katipu ku jurig. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran. Dah, kok pocongan. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sia yang sieun aing pocongan. Dah, tampiling sak wae barang set eueuh ieu pocong beneran. Kagak depreknya ada di dieu. Tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah ingat ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung tuh lipat kekasih hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing karang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apakah teh digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ge didamel ku Gusti ih atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeun dia ngaing dia ulah kaganggu kang aing moal ngaganggu ka sia salila sia teu ngaganggu kang aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia
Itu bahasa Baduy eta kos kitu. Awas ya kumaha. Ha? Mun ajeuleuh tuh, ha. Ilmu Baduy eta kos kitu. Ta eta ulah boga kasih. Moal aya kasih. Hiji Allah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Zalikumullah. Anu kasipatan korpus kitu bagus ya Allah, anu ngadamel, anu teu boga anak Gusti Allah, anu teu boga pamajikan Gusti Allah, anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah, anu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah. Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu, teu aya pangeran wajib disembah Gusti Allah. Gusti Allah teh khaliqu kulli syai, anu ngadamel kana seluruh perkara. Fa'budu bangka ngaibadahan aranjeun ka besok ibadahan Gusti Allah wahiduhu. Tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil. Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara. Geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Ka Gusti Allah pasrah. Allah tu jadi wawakil. Allah anu ngaraksa jeung ngajaga. Pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah. Mantep jasa. Tah hayang datang ka dinya teh ya. Teu bisa lamun teu ngaji. Teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah. Hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa, nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa. Moal bisa lamun teu ngaji. Urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae. Nu ngaji bae ge di pondok pesantren. Mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa. Komo nu boga pondok mun mondok pesantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa. Moal bisa kajian kumaha ge tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun. Ngajina hiji nu dideuleu Allah. Mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah. Mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu. Anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh. Cara Suriah kuari lumantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok. Nah emang kunaon gitu Suriah geus kajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris. Cak Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honora. Wih tenang aja cak orang Suriah, yang penting sekarang beli dulu. Kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ku Suriah di bangkerat tuh emas kami, masya Allah tambah ratusan ton. Sekarang dijual 25 ton. Hei beda duitan seberapa triliun ka dia. Jang perang aing dek perang jeung Amerika. Persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker. Ya kakarak ge jual 25 ton. Di Indonesia geus turun tina 550, turun 530, turun 520, turun deui 480, turun 430, turun 450. Ulah waka meuli emas. Ulah waka meuli emas. Meuli manteunana ngajual ulah waka. Atuh diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal. Jadi tegableg gatuh. Masih turun. Kuari lamun urang nelpon ka bos mas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual deui 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang mas. Iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa sabilillah gayang Amerika cek Suriah. Basar Asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikireun tatep bae ulah jadi sasaran Amerika, jadi sasaran gayang Amerika jual emas senjata harus disiap-siapkan, kiriban Iran harus disiapkan, siap nyana ngelawan Iran teh Iran menyuplai kadinya. Anu ngaran bom nuklir Ali harus dikirim ke Suriah. Nu ngaran Hasan harus dikirim, nu ngaran Husein harus dikirim, harus ditanggung-tanggungkeun ku ari kieu. Siap. Dana harus dijual ke rakyat penjualan pertama 25 ton harus dijual. Batur nu nyahoeun Inggris neuleuh soak neuleuh persiapan anak ternyata masih ratusan ton kan. Geus teh kudu meuli emas
Komo Mas Jawa mah ambalaya dikontrakan to mah. Iya tebatur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak. Emas dibawaan ku Amerika, bensin dibawaan ku Amerika, kauyah-uyah dibawaan ku Amerika. Persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon. Oh aya cenah kiai. Di mana? Itu naon? Tangkal nu paranti main peplotokan teh naon kalau derawak aya keneh. Ces modar sia. Persiapan naon? Ya Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah, dek tinggalkeun Amerika, pasti diembargo Indonesia. Singkat kata, siap cek Soeharto, di embargo negara orang, no problem. Menang di mana engke rakyat? Siap di Swiss simpenan negara Indonesia, make rumus-rumus tersendiri, geus tinggal notok doang. Untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto na lengser, tinggal dicokot bae tuh duit kurang di negara di Swiss. Ira cenah kieu urang babarengan kayu tangkorak sia barenana. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, guys. Naudzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar. Tapi kan politik bakos gitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur lumatak dilengserkeun emang kunaon? Korenganan jaringan Islam na pohara jasa. Jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia sengaja ku Gus Dur NU-na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara. Ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina. Mendunia tuh main di dunia teater Amerika, waduh badan intelijen luar biasa, orang bahaya Gus Dur, mesti dilengserkan. Amin panggil min sini min nu keluar Amin Belaraja bukan ini. Iya para jasa lalakon lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi urang bakal beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik. Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya ceknya sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur mantak NU-na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek ngomong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur. Lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ke perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur bareng Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh kuari nu keur berjuang ge aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarak umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagaan kuari teh nu matak Obama teh mundur. Yuk, waduh Islam kuara jasa lain lalaga Islam teh keur bergerak. Disingsieunan teroris apa mundur Islam? Lamun kamari di Amerika dibom, Masya Allah lain lalagaan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh. Dibom 2 kali dek. Atuh siapa malah ya kaya aku sapira dagang dangder doang. Weh, lain lalagaan gergerak kuari, Masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu gergerak. Saha kiai ngaranna Juned. Unggal negara. Apa presiden SBY nyaho nya lagi sarua apa? Atuh politik bakos kitu. Ieu politik, ieu ekonomi, ieu agama. Boleh lalagaan nu mantak tenang. Lamun engke perang, gas. Panggilan ku kula, "Kade, korosotkeun calanana." Ayo, suntik, ces, pae.
Oke, kukula didongengkeun ke. Aya opat, aya Uni Soviet hiji, aya orang Tanzania, Afrika berarti hiji, aya orang Spanyol. Anu baheula Spanyol diislamkeun, dijajah ku Islam. Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kajian di negara Islam selama 700 tahun, tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ke tapak-tapak na acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiyah urang Andalus, ahli palak urang Andalus, ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus, teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol beak kabeh tanda-tanda keislaman, ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu. Nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiyah Ibnu Malik. Kuari urang Andalus aya nu berangkat deui siap kempur deui dek kaislamkeun Spanyol. Tapi orang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate, nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana. Masyarakat na kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna, dikakapalkeun kabeh puluhan kapal. Setelah di kapal asup tentara Kristen dipayang kabeh di jero kapal orok-orok acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong goblok. Teu nyaritakeun urusan sejarah Islam na mangsa tolol bin goblok gitu sia. Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad, moal kaluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun Indonesia meningkat bulur. Tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara, anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus, tapi kuari mah Agustus bae geus teu karas Agustus. Agustus teu karas Agustus. Camat lagi camatna Agustus lain baris dana ka puncak bego. Lamun ditanya ku camat mana kiai? Ku camat mana bae? Ya Allah, ayo mah terus ieu mah ulah siang teu bae. Ngan aing kapalgi jeung camat eta. Saha ngaranna? Dia teu rahasia aing teh mah. Pah tah mah goreng camat emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Geus teu karasa Agustus naon-naonan. Masya Allah. Nah ieu ku ari keur mejana hudang deui. Di Irak geus aya deui. Puyeng Obama. Ceknya iya aing mun dilawanan bae beak di negara aing. Je, kuari bae ge hutangna masih kene urut perang kamari. Jam 10, 27, 11. Wallahu a'lam bishawab.